Terus paita pamajikan orang sok katingali ridho tahan teu. Bapak milarian deui bapak. Ieu ningali ka dieu be hafal ceritana ieu. Bising isukan nu nanya nerangkeun naon bejakeun ping. Tah kitu beres. Rumah tangga 20 tahun tatangga mah geus bisa meser sagala. Ieu mah kalah sagala di hutang. Leungit salaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina bi ihsani ila yaumiddin. Puja nu jadi panghias rasa, puji nu jadi panghias hati, syukur urang sanggakeun ka zat Allah nu maha luhur anu parantos mabarin kanikmatan badan sakujur anu moal tiasa luntur sanajan boga pangkat luhur. Mudah-mudahan urang sadayana sing tiasa syukur kana nikmat anu parantos dilungsur malah mandar urang sadayana jadi jalma anu mujur sakabeh kabutuh kamakbul. Margi eta pisan janji Allah dina Al-Qur'an anu parantos kacatur, wa itta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Shalawat kawilujengan pamudah-mudahan kalimpah curahkeun ka junjunan Rasul panutan umat anu nyandak syariat Islam anu geus nadrat pikeun kabagjaan dunia rawu akhirat teu saha we jalmana nu daek taat nyatana baginda Rasul Muhammad kagula wargina para sahabatna tabi'in tabi'at. Mudah-mudahan dugi ka urang sadaya salaku umat, mudah-mudahan urang sadayana wabil khusus urang nu sami rawuh dina ieu patempatan ngengingkeun syafaat dina poe kiamat. Amin ya rabbal. Ibu ayah bapana ayah, mudah-mudahan sadayana sing dicager-magerkeun ku Allah. Amin. Anu kusim kuring dipika hormat, dipika ta'dim para alim ulama wal ju'ama penerus perjuangan bangsa sinaran agama, guru-guru sim kuring nu aya di payun, hapunten sim kuring wawantuanan cadik dina ieu tempat. Mudah-mudahan janten barokah kanggo urang sadayana. Amin. Tehilap kepada asatid wal asatidah anu ku Allah dijadikeun sanjata pikeun majuna agama dieu parsada. Mudah-mudahan aranjeunna sing dipanjangkeun yuswa. Amin. Tekakantun oge aparatur pemerintahan desa anu parantos ngiring gigipung dina raraga naon ieu teh? Bisa di acara kawinan dina raraga mieling di Isra sareng di Mi'raj geunana baginda Rasulullah Muhammad. Alhamdulillah kasaksien ku urang sadayana sesepuh urang Raisul wilayah kersana Bapak Kepala Desa. Alhamdulillah sinarang Bapak Kesrana sinarang reng-renganana. Mudah-mudahan aranjeunna ku Allah sing dipasihan kasehatan, mudah-mudahan sing dipanjangkeun yuswana, disehatkeun dohir batina,
sok regreg upami aya acara pangaosan terus panitiana jamaahan artina sanes acara walimah pribadi dilengkapan ku pakuwu sabab biasa nama sok bari nyumbang biasana dinu sanes mah gitu nya apa maskur leres entos encan pade mudah-mudahan keur mah ayana teh keur musimna mudah-mudahan atuh ya beres acara teh aya kanggo nyumbang-nyumbang keur mubalik ya aheuy Pak Bu ieu mah bukan saha datang dieu Bu cari cewek nih halo hai bener halo hai Bu ulah nyeri ulah seuri Bu ngomong hai halo ngecek heula apa teh geus penting ieu teh keur bejeuna urang teh sare mata ieu bising kuring ngablang-blang sorangan wae aya di handap sare kan teu ngeunah mata dites heula halo hai halo hai tah kapan ieu itu ciri berarti nu ngajak teh eta teh nu masih eling kene maka kan bahasana kan alus kabeh tinimiti panitia bahkan tinimiti penata acara nepi ka simkuring di dieu ngadeg di dieu calik bahasana endah kabeh naon bahasa doa jeung panitia mudah-mudahan acara teh sing berkah luar biasa momena ayeuna para wagi hadirin sadayana calengit keneh corona ayeuna tinimiti MC nu kahiji mimiti MC nepi ka mubalik ngadoakeun ngaluarkeun kalimat-kalimat anu hade bayangkan ieu hiji kakuatan sangka naon buah jeung buah sabab peringatan anu ayeuna Allah ngalengitkeun ayeuna virus corona satu terang aya naon aya bibir aya naon aya ludah anu muncrat ceuk pariposna nu jadi ladang ijabahna Allah wah ibu nu keur ngalilin nyabat ngamin teh ujug-ujug diijabah siapa tahu kalau lagi hadirin sadayana mata ieu teh marupikeun riungan nu luar biasa keur hadirna urang teh disaksenan ku malaikat dicatat hiji kebajikan bahkan aya ganjaran jadi kiparat bahkan diabeurekeun ku Allah jaga nu hadirna ieu tempat engke bakal dikenal ku Allah di sana gampang datang ke pengajian teh hese komo ayeuna aya si Amanda malopok dah ieu teh ibu-ibu datang ka pertempatan ka paosan teh perjuangan ieu teh Ustaz ieu teh hate mah teu tega ninggalkeun masal teh keur masa ninggol kamari si Amanda malopona teu hadir itu ka kamana gering becana teh gitu apa kapan kuring sok nonton dina status gitu sok seukeun bae ampun da ieu teh penuh perjuangan tak tinggali barudak santri keur mah lapareun burung geus dahancan barudak dahancan aku sateh encan deudeuh panitia palingan ngusap-ngusap ieu ngusap-ngusap patuangan bae geus tenang engke isukan dahar senang aya batuna kuring di candahar tenang da ieu teh jalma-jalma hebat paku bayangkan datang ka ieu patempatan teh lain perkara mudah naon sababna gogodana berat can aya TV can acara TV ngareula Ustaz kuring macana kapan taran ngali TV tapi kuring mah capek dipaksa dongkap ka ieu patempatan para wargi hadirin sadayana mata mudah-mudahan sadayana hadir mudah-mudahan sing dipanjangkeun yuswana insyaallah sadayana jalma-jalma anu saleh ya robbal lamun jalma urang jadi jalma anu saleh maka engke di akhirat bakal diriungkeun di jeung jalma-jalma anu saleh di mana tempatna jalma anu saleh di surga yuksarul mar'u ma'a man ahabbah manusia bakal dikumpulkeun jeung jalma-jalma nu pika cintana lamun di alam dunia urang resep mariung jeung jalma-jalma saleh maka engke di akhirat bakal diriungkeun di jeung jalma-jalma nu saleh di mana tempatna jalma nu saleh di surgana Gusti tapi lamun urang ngariungna di alam dunia resepna jeung nu sok nonton
siga nu teu rieuh doh ninggalkeun amanda malopo teh ampun dah. Mudah-mudahan para wargi hadirin sadayana ieu nu sadayana hadir mudah-mudahan ku Allah sing dihapunten samudaya dosana diangkatkeun darajatna upami teh mah tadi saur pangersa ajengan anom teh mudah-mudahan upami teh aya di antawis jamaah upami teh mah nuju gaduh panyawat mudah-mudahan barokah riungan urang sadayana sing didamangkeun amin ya rabbal Bapak Ibu hadirin sadayana pangnikmat-nikmatna kahirupan nyaeta di mana urang sadayana bisa narsurupkeun kana kanikmatan anu ku Allah diparingkeun ka urang sadayana. Sabab hakikatna jalmi anu sukses Pak Bu monggo Allah lain jalmi anu luhur darajatna, lain jalmi anu luhur pangkatna, lain jalmi anu beunghar ku harta banda, lain jalmi anu kuat salirana. Tapi hakikatna jalmi anu sukses para wargi hadirin sadayana jalmi anu bisa ngatur jeung ngukur kana sadaya paparin ti Gusti Allah. Ya ayeuna urang dipasihan nikmat kesehatan. Ieu teh keur cager teh ya Pak. Cager teh. Cager mun teu cager mah moal ka dieu. Matak apal urang sadayana sok sanaos aya gogoda di imah sinetron kacape jeung sajabina keugeuh urang mah dongkap ka ieu patempatan ka ieu pangaosan. Naon sababna? Sabab kadangu ku cepil urang palawargi hadirin sadayana di Masjid Al-Falah bade aya peringatan Isra wal Mi'raj, bade aya nu ngaosna nyaeta Kiai Haji aduh muriang mun teh. Gara-gara pamas kuliah teh bagaweanna. Ngi kuring aduh cinta ieu. Tong berat be geus panggil we Kang Mas itu. Geus sarua orang Jawana. Ya mudah-mudahan jadi doa Pak ya. Mudah-mudahan jadi doa. Itu ieu mah ngaji jeung dulur apal. Gitu saha eta cara ngaji. Geus ulah jauh-jauh injuna Allah palebe itu. Cara ngajina injuna palebe gitu. Da ieu teh urang teh sadayana jalma-jalma sukses naon sababna mampu mengendalikan kana naon kana kanikmatan di Allah mangrupi naon kesehatan. Sabab kadang urang sadayana ayeuna aya kaosan datang kajeung capek kajeung ujian di imah anu saya sinetron jeung sajabina datang kajeung di imah dahareun geunah datang dari aya parasmana. Halo. Halo. Hai. Maka mudah-mudahan ieu bener jalma-jalma sukses nasorupkeun kana kanikmatan di Gusti Allah. Maka engkena luyu jeung bahasa syukuran. Tah ieu geus rupa tinggal gaya. Tong abaki bareng bising bareng nyaan. Ye, tingali. Telah ibu saha di dieu nu alim panjang umur. Oh, salah pertanyaan. Saha di dieu nu hoyong panjang umur? Teu kudu capek-capek lari di ka Ciamis pasti modal. Aya nu rek naon cen olahraga naon badminton jebret heuti carang ngan nutara bayangkan nutara mah tong maksa da teu boga raketna. Lamun hoyong panjang umur ya tanyakeun ka kiai ka ustad. Tingali ge ustad tara olahraga yuswana panjang umur. Aya bapak-bapak kamana rek man nepak cenah kitu nya. Mati dina keur nepak. Aya ada keur main bola mati keur main bola. Tingali urang rajin ibadah dipasihan nikmat sehat ditasrupkeun isian masjid maca Quran aya sodako bari naon barang dahar teu dipantrang hirup keneh. Halo. Hai. Kudu nama Bu Pak. Apal saha kerah salakina nu artis teh nu gelis teh mana nu mati teh ada saha kerah Rina Gunawan Rina Gunawan mah awewe BCL bener BCL si Astra udah sebutin lah tuh kurang kumaha kasepna
kurang kumaha beungharna, kurang kumaha bagerna, rajin olahraga sagala rupa dianggo olahragana, mati. Ulama besar urang kamari, Habib saha Pak Bu? Habib saha? Habib saha? Syekh Ali Jaber kurang kumaha solehna, ibadahna kurang kumaha dena, dicabut nyawana ku Allah dina naon kaayaan keur luhur-luhurna, keur tenar-tenarna, pantasan kene urang nu maot Bu. Ibadah urang masih keneh talangke. Leres. Bari naon cek paripaosna urang kana kawisok ngarasulah. Lamun lain rahmatna Allah anu maser kene entrep dina diri urang, rupina urang teh geus paeh di kamari. Aya jalmi rajin olahraga, iya nah. Bet mau keur olahraga nah. Urang gawena di hareupeun TV we ngemil. Nya teu pae-pae. Olahraga jarang baku. Lamun lain rahmatna Allah urang nu kuduna pantes maot ketika mari. Mata urang maji mata naon? Lamun hayang panjang umur, gunakeun sesa umur nu aya. Naon sababna? Da ieu makna syukuran. Naon makna syukuran teh? Qayyidun lima wujudi wasoidun lima kudi, mengket nikmat nu aya moro jeung nalik nalian moro jeung nalik nikmat nu can aya eta teh syukuran. Lamun hayang panjang umur jalmi sok kadang kawis salah, hayu hayang panjang umur olahraga salat tara moda. Halo punten Bu Pak kuring mah bahasana kieu dah bahasa Sunda lagi menang gunungan. Cicing Pak kepala kawan laseur iting. Ieu cenah ase takut kitu nyaurna. Heuda kuring mah teu dosa nyaur kasar oge da sanes orang Sunda. Bapak nu dosa mah mun nyaur kasar teh da orang Sunda, kuring mah sanes orang Sunda. Nya Mas, hidup orang Jawa. Nah, aduh, mata mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan sing dipanjangkeun yuswana. Insya Allah. Para wajib hadirin sadayana, Allah ngadawuh dina Al-Qur'an. Urang nuju Islam ya deh. Bener? Sadar? Yakin? Ai Islam biasa sok aya naon di jalona? Aya hikmah naon? Salat punya. Ngan kuring teh balang kieu Isra Mi'raj dilakonan tapi salat angger we masjid nepi ka kosong. Pusing ya. Tapi mudah-mudahan ieu teh janten naon? Ieu teh janten mesin kejut keur para jamaah khususna nu aya di lingkungan Masjid Al-Falah. Saberesna para wargi hadirin sadayana, peringatan Isra wal Mi'raj ieu lebih semangat naon? Ka masjidna. Lebih semangat ngamakmurkeun masjidna, ulah sampai masjid palus-alus, bahkan kuring khutbah di sound sistemna luar biasa, bahkan beres keluar Jumatan sok aya sasajen ngaterete begini. Atuh pinu masjid teh da aya sasajen. Aduh, Masya Allah tuh, tinggal di Pangersa, di Masjid Akbar kapan teu aya? Wah ayah ayahnya ngan salah tiga itu malah ubah mata pinu bae masjid teh gitu mata pingawi enjing komo lah menggar subuh di dia ayah naon tukang bubur ayah soto ayam pinu dalah eta sholat nahanteun reka mana cenah reka Masjid Al-Falah ari kitu ditu mah resep cenah ayah soto jeung bubur ayam sagala. Ayo geus beak teh salat mah hanteu. Salat mah ada geus beak cenah ieu lagi. Ibu para wargi hadirin sadayana. Allah ngadawuh dina Al-Qur'an ieu punten. Mata mudah-mudahan ieu teh sebagai naon mesin kejut, alat kejut keur urang sadayana. Sangkan naon? Sangkan urang sing betah di masjid, sing resep ka masjid. Sabab naon? Sabab hakikatna peringatan Isra wal Mi'raj angkat di masjid menuju masjid. Artinya kehidupan orang manusia ulah jauh di masjid. Sabab naon? Hirupna urang lahir brol. Sok diadanan teh eta teh simbol naon? Simbol ibadah salat di masjid. Leres teu?
be langkung utami cenah kitu ngan sing boga kaera we bapak ari sok di salatan mau di salatan hoyong di masjid ari keur hirup tara ka masjid aya di dia model gitu Pak. Generasi terbaik adalah generasi Rasulullah pada saat Rasulullah hidup. Setelah itu nyata naon generasi para sahabat. Perihal sholat luar biasa, tetapi sabada eta Allah memberikan warning, memberikan peringatan setelah ayat generasi terbaik yaitu pada masa Rasulullah dan pada masa sahabat ternyata fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Satu tangan generasi eta bakal muncul generasi anu naon adha'us shalah. Nungguannya aduh sena geuring we anjing harus kuring tahan napas tadi identitas saha ngarenghat untung bisa mungkin aya se satu kangen nabi generasi nabi jeung sahabat ku Allah diberikan warning diberikan peringatan hei jama'al falah engke bakal muncul generasi sabada eta naon fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah generasi anu adha'us shalah nu kadua generasi naon wattaba'us syahwah naon ari adha'us shalah teh para wargi hadirin sadayana saeutikna para ahli tafsir memberikan 3 definisi perkawis adha'us shalah memberikan 3 makna perkawis adha'us shalah naon nu kahiji makna adha'us shalah nyata tarikus shalah jalmi ninggalkeun salat anu kadua nyata anu nganyia-nyiakeun salat ngengke salat terus dilaksanakeun ka salat tapi dingke-ngke heula nu katilu aya ngengke-ngengkekeun salat bari tungtungna teu salat aya teh di dieu model nu teu salat aya teh nu ngengke-ngengke salat aya teh nu ngakhirkeun waktu salat aya teh nu ngengke salat tungtungna teu salat aya teh di mana di mana jauh di dia oh di ditu wah di dia mah di ditu naudzubillah ini ternyata survei membuktikan 14 abad silam ayat eta disampaikan ternyata terjadi di tahun 2021 benar aya jalmi hayang panjang yuswa aya jalmi hayang mulia aya jalmi hayang babari dina kahirupanana tapi melalaworakan perkara anu agung jeung mulia salat. Halo hai Pak Bu nalika Allah bade ngawajibkeun puasa Allah nyauran Jibril parentahkeun ka Muhammad jeung umat tak sangkan puasa nalika Allah bade ngawajibkeun zakat Jibril bejakeun ka umat ka Muhammad jeung umatna sangkan zakat nalika Allah bade mardukeun haji Jibril lungsur bejakeun ka Muhammad sangkan haji jeung umatna tapi nalika bade mardukeun salat Jibril jemput Muhammad nalika Allah bade mardukeun salat lain mitah Jibril ngabejaan tapi naon jemput Muhammad Jibril prosesina luar biasa waktuna istimewa kendaraana hebat mah dahsyat buruk di mana naon sakali lumpat nepi ka naon tungtung paninggal mata tinggalan buruk ya hatina ditilang. Halo istimewa itu umat Nabi ngaran sholat dilalaworakeun maka konsekuensi di akhir fasaufa yalqauna ghayya maka niscaya kami akan lemparkan dia kepada jurang kesesatan sangsara di akhirat namun sababna ngalalaworakeun sholat capek tuh jadi orang yang capek kok punya nah untuk bila ini dari halo yang goda ya saya itu ampun nanti larang lirik larang di kau mau bodas kayak gitu gitunya kamari mah kuring naos di talaga saya nate bodas gitu meureun teh susu teh naon da bodas pokona mah gitu paraskur mah ieu aduh aing mah cenah susah minta nu gitu
Enggak sih kayak cenah dihijikeun hitung-hitungan anak. Heureuy pamaskeun heureuy. Udah anggap heureuy ya. Salat. Tong hayang mulia dina kahirupan lamun urang tengah muliakeun salat. Tong hayang bagja dina kahirupan mun urang teu ngagungkeun salat. Bisa diartikeun Bapak Gowo, lamun urang ngamuliakeun salat hirup urang bakal mulia. Lamun urang ngecekeun ngahinakeun salat, menganggap tidak penting karena salat, maka urang oge hirupna moal dianggap penting. Maka perbaikilah hidup orang itu secara orang memperbaiki salat orang. Kering bade naros, ibu cinta ke Allah, cinta ke karena ajaran perintahan ti Allah. Bade naros ka bapak ayeuna. Bapak, bapak, cinta ke Allah. Cinta. Lamun Allah miwarang karena kehadian sok resep tara, sok sumangat tara. Ibu tadi kuring nanya ke saheula kayak gue lah ya ibunya cing ulah ka padodong lamun aya nu keur doakeun sing teu bunta deui coba di kuring demi kuring sabelah cenah go cek tadi ibu teh resep lamun diparentah ku Gusti secara naon diparentah ku cara oge resep teh Bapak sok nitah tara ka pamajikan Bapak. Terus paita pamajikan urang sok katingali ridho tahan teu. Bapak milarian deui Bapak. Kajen mun caroge urang kabur kata da kajen. Matak sing ridho mun dititah ku carok. Berarti eta teh urang teh kaang. Daripada nitah pamajikan caroge urang, salaki urang nitah ka tetangga, "Neng, pangmesirkeun rokok." Mending kene ku urang. Mata ku di mana ros, ibu leres, lamun dipiwarang ku Allah, ditiap ku Allah semangat leres. Punten ya, cari tanah kia Pak Bu. Pamajikan orang di dapur, di mana cenah Pak Bu? Tadi ibu tes jujurnya, awas ya. Ibu teh resep cinta ka Gusti, termasuk cinta semangat nalika dipiwarang ku Gusti. Cak eta teh. Lamun ibu ngabobodo berarti ibu teh munafik. Aduh hanjakal kami kalah kaca calawakan cenah. Ya, ibu cari tanah di dapur. Kita sahareudang ieu teh. Ampun. Cing panggung kuring ieu mah cicing tong ka mana-mana. Ieu cari tanah di dapur, Bu. Di dapur biasanya ibu rek naon? Masak. Angkat ke dapur, dipayuneun jet kompor nyandak ke kenceng curmin bener rek naon cenah ngagoreng naon salaki dabung antara diberenanaheun rumah tangga 20 tahun tatangga mah geus bisa meser sagala ieu mah kalah sagala di hutang leungit salaki ngagoreng naon masakan karesep salaki urang naon tempe digoreng sayur lodeh terus peuteuy digoreng ya hiji deui karesep salakina teh naon ping digoreng palawargi hadirin sadayana ngan hanjakal pas bagian bade naon ngagoreng ping ieu si naon ieu si kekenceng teh geus diampihan manten ai geus dikumba inget aduh ping can digoreng kapaksa dicandak deui jetrek cur minyak leres ngan palieun minyak tos panas ieu tinggal ka dieu be hafal ceritana ieu bising isukan nu nanya nerangkeun naon bejakeun ping kitu beres begitu cai minyak tos asap ya Allah para wargi hadirin sadayana nana aing balo-balo teh eta palebah eta naon minyak tos mendidih naon ping siap yo geus kieu-kieu we pamajikan urang bapak eta goreng naon ping aya begitu pada dihancurkeun ping Allahu akbar Allahu akbar
nah ngancelongkeun ping-ping langsung kata Nabi sholat heula urang. Ping-ping heula. Ya, ieu ping-ping urusannya kumaha ieu? Jaga muadzin teh geulieu we adan teh. Hayya 'alas shalam. Hayya 'alas shalam. Ieu kumaha urusan ping-ping ieu? Cinta Allah, tapi ternyata cinta orang diuji kuping-ping hayam eleh. Heunya paihan urang mah kadang kawis babari batu, nyeri cangkeng, hirup kadang kawis teu tumanina, sok aya hawa panas bae, ningali tatangga seuri urang mah kapan baheut bae. Gara-gara naon? Ping-ping. Matak ieu para wargi hadirin sadayana ulah sampai ping-ping ngajadikeun urang jalmi anu cilaka. Teu bisa dipungkiri para wargi hadirin sadayana urang kadang kawis masih keneh mengedepankan kepentingan duniawi daripada perintah ilahi. Sehingga naon pantes para wargi hadirin anu ku Allah dimuliakeun lamun sakira-kirana urang sadayana nyaeta dilebetkeun kana golongan jalmi anu cilaka. Naudzubillahi min. Mata ieu teh perhatian cepretkeun urang tong sampai poho aya naon aya perkara anu utama nu istimewa nalika dipadukeunana salat. Punten para wargi hadirin sadayana kamaklum ku urang engke di akhirat ku kajeun urang teh haji sabaraha kali kajeun urang teh ceuk paripaosna zakat sabaraha ratusan juta terapi bahkan miliaran nyumbang sakitu ageuna tapi lamun urang tara salat punten naon sababna amalan yang pertama kali bakal dikoreksi ku urang sadayana naon nyaeta amalan salat urang lain haji anu beratus-ratusan juta. Salat urang hade bakal ngajamin amaliyah anu sanesna hade tapi nalika salat urang awan para wargi hadirin sadayana mata awan anu sanes naudzubillahi min dzalik. Maka rumah jadikan sebagai tempat pendidikan, bukan tempat bertengkar. Bu, osok diundangkan ku caroge tara salat tahajud. Alhamdulillah. Sabab kuring kamari ngaji di mana? Ngaji di Talaga, ngaji di Nurul Yakin. Terus ngaji di Cidulang nanya gitu teh Bu sok diundangkeun tara ku caroge tahajud tara cenah kitu ai di dieu mah osok ngan ka angseuna teh asa mustahil osok poho Ustaz Bapak sok dibugahkeun sok diabringkeun tara sok digeuingkeun tara ku istri urang kanggo ka masjid osok bener Ibu halus berarti di dia dagening kamari kuring ngaji dina dieu tempat mah tara cenah Ustaz. Berarti hebat orang dieu berarti masjid teh pinuh leres. Masya Allah hebat luar biasa. Berarti ya golongan lepas tina adzan salat insya Allah. Para wargi hadirin anu ku Allah dimuliakeun di zaman sahabat, di zaman Kanjeng Nabi aya salah saya sahabat anu memiliki karakteristik anu istimewa luar biasa mu Kanjeng Rasul. Namina saha? Namina nyaeta Sa'ban. Halo. Iya Sa'ban sahabat Nabi nu istimewa. Kenapa istimewa? Karena Nabi karena Sa'ban punya tempat tersendiri di mana? Di hati Nabi. Naon sababna? Iya Sa'ban ahli berjamaah sareng Nabi. Di mana aya Sa'ban? Di mana aya Nabi? Di situ aya Sa'ban. Halo. Sehingga Kanjeng Rasul nalika lebet ka masjid dipastikan jajaran pertama sebelah kanan pang payuna pasti eta teh Sa'ban di dinya. Aya di dieu nu angger bener kitu ah. Aya. Undang-undangna salat subuh pang-pangna di mana aya jajaran kahiji terus tangtungtungna sebelah kanan pasti eta teh Sa'ban Kanjeng Nabi. Karena kebiasaan. Nani jiwatos para wargi hadirin sadayana Kanjeng Rasul begitu masuk ke masjid Pak Bu di waktu sholat subuh ternyata dipayun biasanya sok pinuh sok deui
tingali na sepi. Kanjeng Rasul naros sahabat, kamana Sa'ban? Terang ya Rasul teunina kami. Antosan. Kanjeng Rasul ba'dia, sahabat ya Rasul kamat antosan Sa'ban heula. Bibli Sa'ban diperjalankan. Di antosan hampir menjelang waktu sholat subuh habis Sa'ban can dongkap kene. Sahabat, ya Rasul, iya waktu subuh sabarabi pada sehat kumaha. Oke, silahkan ayeuna kumaha. Sudah Sa'ban dongkap urang keur berjamaah. Ternyata kalau lagi hadirin sadaya, beres sholat subuh Sa'ban teu datang. Sa'ban teu datang. Nabi kawirikan Sa'ban teu datang. Beres ngaluhaki Sa'ban teu datang kalau lagi hadirin sadayana. Beres ngadoana Rasul ka sahabat, sahabat, ayeuna terang Sa'ban ka mana? Teu terang ya Rasul ka mana? Kalau lagi hadirin sadayana, sahabat ya Rasul kami terang gumina Sa'ban. Dipapaikeun. Kalau lagi hadirin anu ku Allah dimuliakeun, Sa'ban bayangkan ternyata begitu Kanjeng Rasul mapaikeun bumi Sa'ban di Masjid Nabawi, di Masjid Nabi ka bumina Sa'ban, ternyata dongkap kabumina Sa'ban nyata dugi dina waktu sampurna jeung utamana salat duha sekitar tabu 10-an, angka tabu 6 dongkap tabu sabu 10-an sekitar 3-4 jam perjalanan. Berarti Sa'ban lamun hayang berjamaah sareng Kanjeng Nabi harus menempuh 3-4 jam perjalanan. Aya di dieu nu bade salat mah 3-4 jam. Bujeng-bujeng 3-4 jam. Atuh masjid pipi imam teh ngajeng saeutik mah. Aya masjid urang-urang. Aya di dieu, pada KM aya teh di dieu. Kita ke masjid tapi anu jauh. Misalkan hayang sholat berjamaah nepi ka naon bayangkan. Nepi harus mampah 3-4 jam perjalanan, bayangkan. Ya Allah, begitu dongkap Pak Bu kabumina Sa'ban. Ini badi hom, ngucap urang gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, dibuka ternyata ku seorang wanita Pak Bu. Ku istri barudak. Begitu dibuka pantona, kapan panto baheula mah kitu? Cara panto sama ayeuna kitu ngridit gitu kan. Mun baheula peot urang dahareun. Kitu dibukakeun ternyata wanita nangis sejadi-jadina. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Aya naon geus nangis teh? Ya istri Sa'ban sumuhun ya Rasul. Mana Sa'ban? Kang Sa'ban tadi nenek subuh teh pupus. Ternyata kalau wargi hadirin sadayana, hiji-hijina perkara nu menghalangi Sa'ban kanggo tidak sholat berjamaah subuh jeung Kanjeng Nabi adalah kematian. Orang dia pun numpang nanti sholat subuh mau dari itu san. Pada kain buah-buah pada kain. Lamun ieu sholat subuh nepi ka kosong, geuwat umumkeun di masjid. Innalillahi. Batak cirian tak penger imam biasana bapak anu. Ayeuna teu datang, mati kateh. Ampun. Saban pangatos sholat subuh berjamaah mati dan ternyata hanya kematian yang memisahkan Sa'ban dan sholat berjamaah. Ayo urang pangatos sholat berjamaah naon? Ustaz hujan. Mati lampu cocoknya keur hujan mati lampu nang panggede nama hoream gitu. Sok mitna we ka mati lampu. Masya Allah, mata kieu para wargi hadirin sadayana dina kahirupan rumah tangga penting satu sama lain kudu saling mendidik, mengingatkan dan memberikan kasih sayang. Ibu-ibu wayahna anu masih keneh gaduh caroge di mana tos waktosna salat gerak gugahkeun lain kalaka disimbutan. Atuh gugahkeun ku urang bilih teh caroge urang teh tos capek waktu siangna atuh penting teh gugahkeun ku urang Bu. Heuh ibu teh gugah langsung harewosan di payungan naon pangambungna kan. Bapak kabayang teu Pak? Pamajikan urang keur mah